Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, wilujeng patepang sareng simkuring pun Eza Renaldi Firdaus dina acara Kilas Warta sejak kasanggakeun dina pidangan warta ku basa Sunda. Warta nu baris dipidangkeun nyaeta pentingna diayakeun organisasi PKK di Desa Bojong. PKK teh mangrupa mitra pamarentah jeung organisasi masyarakat nu boga fungsi minangka fasilitator, perencana, pelaksana, controller, jeung drivers di unggal tingkat pikeun pelaksanaan program PKK. Salah sahijina masyarakat anu ilubiung dina organisasi PKK di Desa Bojong nyaeta Ibu Yeti Kusmayanti. Pemberdayaan kasejahteraan keluarga nyaeta organisasi kamasyarakatan anu ngaberdayakeun awewe pikeun ilubiung dina pangwangun Indonesia. PKK katelah ku 10 program utamana. Hiji, apresiasi jeung ngamalkeun Pancasila. 2, gotong royong. 3, sandang. 4, pangan. 5, perumahan jeung manajemen rumah tangga. 6, atikan jeung keahlian. 7, kesehatan. 8, kemekaran kahirupan koperasi. 8, kelestarian lingkungan. 10, tata sehat. Tujuan diayakeunna organisasi PKK nyaeta kanggo ningkatkeun pemberdayaan kulawarga, ningkatkeun kasejahteraan kulawarga, menuju ka keluarga anu beriman, bertakwa jeung berbudi pekerti luhur, sehat lahir jeung batin. Anu tiasa kalibat tina organisasi PKK umumna masyarakat anu ngagaduhan maksa disukarela kanggo ngabdi ka masyarakat. Ibu Yeti Kusmayanti salah sahiji pagawe di Desa Bojong. Anjeunna ngajabat janten ketua posyandu jeung ketua sub di sabundeureun RW. Pami di PKK Desa Bojong, anjeunna ngajabat janten ketua Pokja 4. Ibu Yeti Kusmayanti ilubiung dina organisasi PKK teh di tahun 2018 kirang langkungna atos 4 tahun. Kumaha lamun teu aya organisasi PKK, naon dampakna kanggo masyarakat teh? Dampakna panginten kumargi ibu di dieu sebagai Pokja 4 anu terlibatna berkaitan sareng kesehatan. Panginten salah sawiosna pami organisasi ieu teh di masyarakat istilahna perkembangan sareng kemajuan tingkat gizi kesehatan masyarakat kirang terpantau. Teras panginten penyampaian informasinana kirang akurat sareng kirang cepat panginten ke masyarakat. Teras kumaha carana supados konsisten ngajalankeun organisasi eta PKK teh? Salah sawiosna panginten anu parantos dilaksanakeun diantawisna ngayakeun studi banding. Misalnya studi banding ka antar desa tanapi kecamatan kanggo nguningaan naon wae program anu di urang tasan dilaksanakeun, urang tiasa ngiring gitu program nu satiasana ku urang dianggap positif sae. Oge ngayakeun pelatihan kader PKK oge kanggo meningkatan kapasitasna. Dumasar kana pamadegan ibunya Lira, naon manfaat ngiringan organisasi PKK? Yang nomor hiji nama panginten meningkatkan atau mempererat silaturahmi antara ibu pribadi sareng masyarakat pangintennya tapi kanggo kan hubunganna sareng masyarakat. Oge manfaatna jadi enten penyampaian informasi tiasa misalnya diwakilkeun ti PKK langsung tiasa dugi ke masyarakat. Dumasar pamadegan ibu penting teu ayana PKK teh naon alesanna?
penting sabab seueur informasi kanggo kepentingan masyarakat sapertos kumaha carana ngadamel akte kakak KTP sareng nu sanesna. Teras seueur informasi tentang penyuluhan kesehatan anu bisa ningkatkeun kesehatan masyarakat. Ku ayana organisasi PKK, sagala kasualan anu aya di masyarakat bakal bisa dikadalikeun. Ku kituna, ayana organisasi PKK di Desa Bojong teh kacida pentingna. Pamiarsa, kilas warta dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Simkuring pun Eza Renaldi Firdaus. Sejak amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hirup Sunda.